Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta Abi Faudia Ramawati. Abi ti kelas 10 MIPA hiji bade ngadongeng gagak hayang kapuji. Aya gagak maling dengdeng ti pamoean, galeber hiber bari ngaheum-heum. Dengdeng tea kana tangkal, dadap sisi lembur. Kabaneuran harita katangeungeun ku anjing nu kacida ka ditaeunana da puguh ka beukina. Kusabab kitu ku anjing disampeurkeun, tapi saenggeus anjing aya di handapeun boro-boro ditanya. Teu direret-reret acan, anjing mikir piakaleun supaya dengdeng tea ka pamilik ku manehna. Manuk alus-alus teuing, pamatukna panjang, bulu hideung tapi meuni lemes kitu. Manuk naon nya ngaranna? Kawasna mah moal aya tandingna dibandingkeun jeung cendrawasih ge moal eleh. Mimitina mah omongan anjing teh teu didenge, tapi saenggeus aya omongan moal eleh ku cendrawasih, gagak atoheun pisan. Manehna kungsi beja yen cendrawasih teh manuk panghadena, tapi ceuk si anjing manehna moal eleh. Kitu nu matak manehna ngarasa ngeunah ku pamuji anjing. Malah ceuk pikiranna deui asa hayang ngabagi dengdeng jeung anjing. Ngan kusabab hese meulahna kahayangna teu kalaksanakeun. Anjing nempo beungeut gagak, marah may saenggeus dipuji ku manehna. Ceuk pikirna pasti usahana hasil. Ceuk pikirna deui naon hesena muji-muji keur ngahanta kahayangna. Kusabab kitu pok deui anjing, lamun daekeun mah hayang nyobat jeung manuk nu sakitu lucuna. Ngan rumasa sorangan mah satohina. Saumur-umur kudu ngadunungan, sare digolodog, teu jeung manggih hakanen oge pasesaan. Tapi najan teu bisa nyobat oge jeung manuk lucu, atuh ngadenge-ngadenge sorana meureun moal panasaran teuing. Barang ngadenge pamuji anjing anu sakitu ngeunahna, gagak poho keur ngaheum-heum dengdeng ngan ngong we disada. Gok gok cenah. Atuh barengan pamatukna barang pluk we dengdeng teh murag, anjing gancang nyantok dengdeng nu murag tea tuluy dihakan dina. Gagak nu ngahajakeun mah teu ditolih. Sababaraha jongjonan gagak teh cindeukeuh we dina dahan bari ngararasakeun teu ngeunahna ku kalakuan anjing. Manehna karek ngarti yen anjing muji bebeakan teh hayang dengdeng nu keur diheum-heum ku manehna. Di dinya mah galeber gagak teh hiber kana tangkal kai rek neangan hileud keur ganti dengdeng nu disantok ku anjing. Sakitu nu dipikahatur ku Abi. Hapunten sateacana upami aya kalopatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.